Di mana juragan? Jangan berat itu mau naon eta? Iya, meuli handphone. Mana? Eta tidinya di toko. Toko ka dieu lah tuh. Kenal ya didinya? Kena ulang we tuh. Tong diajar ulang-ulang. Ih, meuli handphone eta. Sabari hiji meulina tuh. Hiji we. HD HD merek na gitu. Tuh merek na ge. Oh nya. Naon teh ngaranna naon? Luar teh gareri gitu. Bisa macan teu. Tadi tante. Sarua becerah dewek atuh bisa macam lah. Gila juragan. Hasil di mana tuh? Hasil konten. Konten di tam. Belikan HP. HD merek oge Erek mah HD tuh. Erek meuli. Wah, boga ieu HD keneh. Boga gitu mana cikon sarua boga dengan Ieu merek Ahmad ya mah. hati teman cocok. Kenal tuh di dia. Keur ngahulang we ieu. Untuk ulang konten anu maju. Di mana? Ame kabeli HP ieu satingali HD gitu. Milu konten dinya. Arera urang mah Korea mah. Tuh era mah konten we di dinya di sawah di galang. Tah ayeuna mah kontenna di alun-alun. Arera tuh. Era. Ayo buru. Ayo atuh Yuk. sama yuk. Eta di dieu. Rek konten teh. Moal juragan atuh bisa tuh. Tapan konten kabeli HP cara urang tah. Beli. Ari HP mah butuh urang kita tapi cara kontenna teu bisa urang. Ya diajar atuh dari teu bisa mimiti mah. Udah ajar pun di sekolah di subuh urang diajar wae. Mimiti mah urang ge era laul-laul mah. Itu era biasa we. Urang mah era kumaha nya caranya? Kapan dipapagan ku urang di ditu. Gitu. Di ditu di alun-alun. Lalu mana? Alun Ciparai. Arera tuh ngatur bajelema euy. Anggap eta mah lalajo. Udah di kacamataan eraeun eta kuda teh. Udah atuh. Jelema mah moal. Ayo ka ditu erek. Korea mah teu buka ongkosna ya. Leumpang eta kadinya. Ka mana? Alun-alun. Udah jauh tuh ke ditu urang teh. Jauh kumaha tuh kana motor di dieu mah bang motor. Ayo atuh juragan ah. Sok teu daguan di ditunya ke nyokot dalam motor. Lah, HP urang ka mana euy? Bawa ku si eta run euy. Heula sia. HP aing eueuh ku si laing urangnya. Mana untungnya tuh? Cikan sia ku parisa heula. Tapi maknya anu buntung maling HP euy. Hampurannya. Hampura sia. Hampura geus nuduh hampura. Hampurannya. Nyir HP aing eta keur konten eta teh. Anu mau euy. Wah, anjir, asap belam teh. Hasil euy. Keneh imah HP alus. Mal dijual ku aing mah. Lumayan. Yang pakeun. Wah, si logo itu. Tadi pas. Nah, ini udah ya kita ku asbes deur kalah plastik kumaha sih kasebelahan teh nya. Aduh sia ku aing di campurkeun heula geura. Nah, ini jangan ku plastik. Ada ku plastik we da nu merena ge plastik si Waka. Si Aka teh geus dibere duit, kita meuli asbes. Wah, dibere duit, kita meuli asbes. nah merek plastik nih. Nah, hanya jeung plastik urut dinya. Aduh. Merek teh urut deh. Tuh balik ke si Aka euy. Plastik urut gitu. Lain hari tadi teh geus di bere duitna. Bere duit tak Aka duitna keur meuli asbes. Nah, dikamanakeun atunya. Aduh eta si Aka nah hanya dititah ku dewek. Tara balik meuli plastik urut nya tuh. Ieu mah euy. Teuing dipake naon duitna tuh da tadi kadieu teh mawa ieu we plastik. Plastik ieu, plastik urut. Jam sabaraha tadi ka dieuna? Tadi isuk-isuk jam 8 mah. Manyan init deui. Init deui we guru giru. Aduh. Jika meureun sieun papanggih jeung juragan.
Paling disusul sa ka imahna gara ayeuna. Teang atuh buru bisa kaburu. Paling teang Kaburu heula. beak ke duitna. Terus kaburu beak duitna ye. Nah kitu mah ku urang dibelikeun Oh, atuh asbes siapa? pangmelikeun. Daguan di dinya nya Oh. siapa heula ye. Teang we heula lah. Heeh, daguan. Kumaha yuk, beres yuk. Angus. Terus, Oh. bener, euy. Tapi eta si juragan ka dieu teu. Bieu teh ka dieu. Nah, cenah ku plastik, cenah lain ku asbes do. Ku dewek teh cenah geus dibere duitna, jeung meuli asbesna. Oh, mere duitna ukur 30.000 atuh dok meuli kan asbes kumaha. Geus we kan kieu kurang teh pangangankeun we di ditu loba di tukang kideung. Eta modang ngadat atuh. Enak ka mana? Keleuweuhan we. Kurang teh na disusul ka imahna. Eta teh. Heeh, kalain ka imah wa aka. Heeh, bayah cenah ka itu antep itu. Oh, dagoan we di dieu atuh. Urang di heula lah. Pasti ka dieu deui bakal nu teh. Sukane ka di ayeuna. Eta si ka sebelah ningan geus aya di dieu. Naon juragan? Dewek neang ka imah si laing. Terus nama ka di teang atuh dapan urang mah ka dieu di tadi teh. Lain pan ieu teh tah tadi dibere duit pan tah meuli asbes. Oh, pan iya asbes teh. Deur ka ku plastik. Asbes teh asli bekas ieu teh. Ah, bekas-bekas nanaon. Oh, ieu teh pan bekas hungkul tuh. Dibere duit teh ku dewek teh titah meuli asbes lain meuli plastik bekas. Oh, wah juragan, mana duit sakitu mah tuh mah kana naon. Adekeun duit teh eta. Oh, wah tuh mah tuh. Peak tuh. Tuh. Mahnya meuli plastik sakieu 30.000-an. Oh, pan sakilo 30.000 sakilo mahal ya mah. Coba le gitu mah ya. Udah geus diburuhan gede-gede. Paya kitu urang balik ah. Balik pisan si etanya ku dewek di titah meuli asbes. Deur tah meuli plastik. Aduh. Awas ya ku aing mah. Moal dititah deui sia kesebelan. Oh, rok pisan tah jelema teh. Teh ah. Aing balik ngasih buruhan gede-gede kesebelan sia ah. Awas ya ku aing. Anja. Alah merubui kieu ya hujan euy. Ingan heula dia. Oh bayu opieun ning euy kemana nu digarawena ieu teh. Opieun mah da loba tuh. Ngopi heula aya mah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Beak ye Walon teh karek hiji itunya berarti dua deui teh. Karek hiji berdinya hiji. Istirahat saya ngopi heula itu lah. Apa tadi yang ngatur-ngatur ieu mobil molen. Tuh, datang hiji deui ningan. Ih bener lihat gitu dia. Baru dang resep tuh ningali. Cara we mun di ditu bae lah. Kopak jeung lihat teh. Kenal juragan urang di dinya. Ali dinya ti mana wae jeung mamawa keras eta kenaon. Tadi teh urang teh ngadege pengumuman. Sampai teh. Pengumuman naon? Eta teh pengecoran jalan cenah. Bener pengecoran jalan eta ieu tah ka dieu ka kieu. Cenah eta teh udah mau kueh molen ka dieu cenah. Mentang urang make resek ya suka net bareng. Ieu mah salah denge. Lain kueh keresek. Erek ngatur jalan mobil molen. Mobil molen. Tuh kan teh urang mau dibagi opieun. Oh, ini dibagi molen ieu mah. Pikiran teh kan ada hareun wae. Patut mah digarawe ti tadi ti isu keneh. Ari mau dibere dahareun urang bagi dewe ah. Ada kenal tuh ka dia oge. Kasebelan sia. Teh bere kue aing. Kan hakaneun wae, pi kasebeleun. Aing nih gawe ngasorangan we eueuh batur kasebelan teh. Kabarana jelema teh aing meripuh sorangan. Tuh
Aing digawe kita di sorangan aing mah batur ieu teh. Kamu na juragan nyolong kitu kos budak wae atuh. Naon ali sidinya nyebut ka mana? Dewek teh isuk-isuk teh digawe ieu teh. Wah, digawe namun. Iya ngomong jalan. Pas budak kan dorong nu kitu. Kapan jalan itu? Terus si kakaler tuh. Lain dinya keur naon eta? Lain bantuan aing ieu suatu. Nama tuh orang bantuan kurang. Sok ieu bawa kaki dulu ka ditu. Nah, bantuan dorong lah. Lain bantuan dorong saya teh ieu bawa roda kaki dulu. Juragan menghara rese ngadorong. Ali sia teh motong dorong aing sia teh atuh. Tah bawa ka ditu tah. Bawa ka mana? Itu ka ditu nyalan itu geusik. Nah, bawa aku juragan. Dang kayak dinya boga motor boga mobil teh jalan dieu. Sampai Bawa kaki dulu. Tas kasebelan. Kasebelan pisan sia. Kasebelan. Alah, Kenalan juragan. Iya keningal eta nu di damel eta. Oh, ngontrol. Ngontrol yang di damel. Ngontrol. Ari ngontrol mah tuh, bari mana kopi, naon. Aya kopi mah. Tuh. Aya kopi mah tuh. Eta di mana dinya di? Biasa we jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Hah? Ini Jangan rana. asa iya ningali iya nu digawe tuh. Ada yang nama Hek bari nyanyi. Bener. Bari lalajo teh. Bari naon we. Itu kieu nama dirinya anu nyanyi geura sok. Iya mah tara bisa nyanyi atuh. Oh, diajar we, diajar. Sok. Rek miluan, Erek. kurang paduan suara. Kita Tapi siap. sakali ewangnya. Siap. Tok Sok, atuh. ya. La lila 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 lila. Lila. La lila 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 lila. Lila. La lila 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 lila. Lila la la lila. La lila lila. Tak gitu. Oh, gitu benar. ini kena nyanyi teh ini dah. Yang gitu pada gawe kieu. Yang gitu ini kan gitu eta teh gawe teh. Nyanyi teh sana. Lain di teh sana nyanyi teh. Nyanyi teh saha teh. Sah nyanyi mah tah. Ini pergawe asa kasimiran. Asa kayung lalila Ngajarkeun. Ngajarkeun nyanyi. Paduan suara selde kontes. rek kontes. Iya pergawe kasimiran. Rumah sa kasimiran. Rumah sa. Rumah sa kolot. Lain kolot di emas.